Mantak dina Bukhari ketika Abu Sufyan ditanya ku Raja Heraklius, Hirokla, di antara pertanyaan anak nunggu sekian pertanyaan ku Raja Herakla teh ditanya, "Ge, loba henteu pengikutna?" "Loba." Ditanya pengikutna makin hari makin ngalobaan apa makin ngaseutikan? Makin ngalobaan. Dek ditanya nu terakhir cek Raja Herakla, eta teh pengikutna kalangan bangsawan, kalangan hartawan atau kalangan bangsa Pukoro duafa? Kalangan duafa. Bener, ieu karak nabi cek. Jadi ini haranda. Pokoknya mati handa. Tah kuari ge ti kiai teh pengikutna kitu bae. Kitu bae kuari. Mana anak camat mondok teu ceuli. Lain ceuli ieu nu teu ceuli anjing. Anak bupati alergi mondok, anak bupati mah alergi arateul cekna mondok malah ya. Kelas bangsawan, kelas tingrat, kelas hartawan mana coba nu mondok? Eueuh, emang pengikut Kangjeng Nabi mah duafa wal. Kuari ge pengikut santri lamun urang hayu datang ka imah hayu hayang ieu nuturkeun ieu nuturkeun eta. Tama santri bloon tama. Lu haletik heula. Aki-aki geus batuk we ki. Ulah. Teu boga pagawean henteu. Urang ngobrol-ngobrol di dieu, ngobrolna make kitab. Ieu. Aki ke kita. Aya cai we di dinya. Cai naon? Aki papan geus kiih bae. Wah. Geus kiih disadiakeun cai jang kiih bae mah dinya. Teu kuat-kuat amat mengompol. Duka dari itu heula ni aki-aki aya nu ngorai siapa nih udah glidug di imah bae teu digawe teu kunaon teu digawe teu ditarima kunaon teu mantek teu ditarima teu boga ijazah ka pasar henteu kunaon teu boga modal tani jadi henteu kunaon tuh mana nu lagi paculna jauh jisya teu kieu bae udah glidug ieu dhaif ieu geus ulah ka mana sia kita maghrib ka mushola ngaji lalaunan bae ngaji atuh nu kitu heula tah terus mun haju hayang suratan si anu kana ngaji kiai takabur tah kos kitu takabur tah ge moal gede tah kiai kos kitu mah ulah make surat-surat gaji mah sebab dikembangkeun ilmu Allah urang mah bae heula. Namun urang na geus rapi menghadapna ka Allah geus bener-bener atuh batur ge nuturkeun menghadap urang. Ulah kieu kadengena tengaheun jasa. Da kowe eta naon masyarakat di urang ngaji. Wajib ngajakan batu sia ge beuki kene duit bupati. Teureyan ku sia teu hayang aing mah. Tah eta ngadenge kitu aing mah teu betah. Masyarakat ngadenge kitu ngajakan ngaji sia bae bebener heulanan sing apik. Berarti teu apik teh budak. Dan kumaha ge. Sok bae urang menghadapna sing bener ka Allah. Ke ge hayangeun sorangan nu ngaji. Urang teu ngajakanna nang. Kula ayo gawe mah pagaan kula atuh. Mung kula teu bisa boro-boro magaan di dinya magaan sorangan ge teu bisa. Ke bakal jawaban akos kitu. Bakal akos kitu tah. Henteu ieu mah ulama magaan anu bisa mamang bae atuh. Ieu teu bisa. Geus aya ngaji mah kan bisa jan bae ulah ka kula. Itu kecuali nu saruge masalah ada Kiai Ondo tak kos itu teh. Ondo tah kiai tah. Itu tah maju teu daekeun ngarajisnya ka aing tolol jasa. Ceknya nama aing lain kiai bae. Teu kadeuleu padahal di matanya nama aing kiai sebenarnya. Tereh abuya sebenarnya aing. Tah. Ahli bekas tah kos kitu bangkawarah jasa. Jadi eta Raja Herakla teh bener berarti ieu nabi akhir zaman. Tah eta teh keur ditanya ke Raja Heraklius nanya ka Abi Sufyan tah pengikut-pengikut teh nu apa. Nah ieu nu ngalawan ka Kangjeng Nabi teh kelas bangsawan kelas ningrat. Nu ngalawan ka Kangjeng Nabi teh jelema nu egona tinggi takabur gede hulu. Kopeahna ge nomor 24 teh mah. Diajak kieu teu daek iman, diajak kitu teu daek iman, leuleus ku leuleusna, setengah leuleus, setengah kasar ku kasar, di kasaran endah handek ngabunuh Kangjeng. Geus kesaseleh Kangjeng mun cara saseleh mah, tapi pantang mundur Kangjeng mah. Eta sakitu dibere mukjizat ku Gusti Allah.
dibere mukjizat hese dakwah teh ulpa naon kitu wali dibere karomah heseun ulama ahli Allah dibere maunah heseun atuh komo nu can dibere maunah mah nu mantak geus ulah hese-hese geus asal bisa sorangan aya geus aya nu ngadengekeun saurang dua urang eta geus luar biasa eta fadl Allah. Naon saban diukur ku dirina berarti ala can sakumaha aing berarti menurut Allah mah gitu. Aya lobaan dibayar. Ulah serius ya aya jelema di dieu dibayar. Eta mah lain dakwah kos kitu mah dagang ayat tama kos kitu mah. Nah, ieu kanjeng Nabi geus seseleh turun ayat. Cek Gusti Allah melalui malaikat Jibril sampaikan ke Muhammad, "Qul bejakeun ku anjeun Muhammad ka ahli Mekah. Ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi yatikum bih." Bejakeun coba kitu ka kaula cek Kangjeng Nabi ye. Hai ahli Mekah coba informasikeun ka kaula bejakeun ulah asa-asa ka kaula. Hiji in akhadallahu sam'akum lamun Allah nyokot dedengean anjeun tatadina ngadenge ku ari torek. Hiji. Nomor kedua lamun Allah nyokot absarakum kana pangdeuleu maraneh kabeh tadina bisa deuleu ku ari mah buta. Rabun buta ka dituna. Nomor katilu wa khatama ala qulubikum jeung ku Allah geus dicap geus stempel hatena geus teu daekeun ngadengekeun teu daekeun neuleuh kana kahadean. Tah kuari mah jadi pertanyaan andai kata maneh dicabut dedengean, dicabut dadeleuan, dicabut di halangan hate teh kana kabeneran. Nayaman ilahun ghairullah yatikum bih. Tanya ku anjeun Muhammad, hai ahli Mekah, saha coba pangeran nu bisa malikeun deui kana dedengean nu geus dicabut ku Gusti Allah? Saha nu bisa ngembalikeun dedeleuan nu geus dicabut ku Gusti Allah? Saha anu bisa ngembalikeun deui hate nu geus stempel ku Gusti Allah? Tanya ka ahli Mekah coba. Tanyakeun. Mual aya atuh jawabanana aja eueuh nu bisa malikeun deui dedeleuan iwati Allah nyana ge hate leutikna mah moal aya nu bisa. Cenah dokter bisa, dokterna ge buta. Cenah dokter bisa ye hate mah hate. Dokter teh hate mah pan bisa tah. Lamun nya ge bisa meureunanan nu gagal puguh pasien 10 nu bener nama hiji 9 acak-acakan. Tuh coba ayo teu bisa tah mangan sakadar lah sabab jeung syariat doang nu ngabalikeun mah Gusti Allah. Jadi zaman Kangjeng Nabi aya sahabat perang ieu batana kaluar ka dieu bebeda ka Kangjeng Nabi diusap dong ku Kangjeng Nabi teu kudu make dokter cager deui. Aya nu bohewel ieuna geus teu bisa nyekel pedang teu bisa nyekel bendera bebeda ka Kangjeng Nabi kunaon eta bendera teh diacungkeun ieu kena panah kena pedang. Ada usap ku Kangjeng Nabi set cager deui. Loba jasa nu cager ku Kangjeng Nabi Masya Allah teu kudu make dokter. Dokter THT teu bisa ngadenge. Dokter jantungna kambuh. Dokter gigi bosok boga dek ieu huntuna. Atuh mun nya nya bisa atuh nya heula bae dokter gigi ulah kena ieu kadinya. Dok, ya saya mau berobat. Kenapa? Sakit gigi. Saya juga lagi sakit gigi. Cak pasien sial. Tuh percaya aja tuh ke dokter kos gitu tah eta pan teu beres eta. Tuh eta dokter tah masa urang nyari-nyari duit doang gua malah loba doraka dokter mah. Dokter teh lain boga aturan mah boga pahala gede jasa dokter bidan. Kuari mah gede jasa dorakana. Ya nu kadinya ieu nu hamil. Bu, ya udah berapa bulan coba. Oh ini udah bulannya lambat aja ini seminggu. Ini harus di Cesar, ini bahaya ini, nggak boleh lambat di singsieunan. Coba USG dulu, di USG mah pan pagawean jelema. Waduh, tali ari-arinya nyangkut di rumah ini, Bu.
beres jasa. Aduh, terus sieun kudu kalahirkeun teh was-was awet teh disingsieunnan. Kuncing sieunnan anak bae geus doraka. Geus nu dideuleu teh duit bin duit, uang bin uang. Keselamatan jelema mah nulungan jelema kitu geus teh dideuleu doraka. Tapi lamun nyanana sesuai jeung aturan gede ganjaranna. Waduh, ibu ini mah harus segera saya buat rujukan ini ke rumah sakit umum. Kenapa? Waduh, bayinya nyungsep, Bu. Itu beres ya bida. Aduh, bagaimana tuh? Ini nggak beres ini mah. Nggak beres ini mah harus disesar, gak ada jalan lain. Aduh, ini mah Bu harus segera saya. Atuh, kersin, khawatir. Mana mikiran keselamatan, mana mikiran duit teboga. Aduh, da kumaha nyin sulit. Jabah heula mah lain kitu keur zaman madukun diusap-usap punya tenang bae rada hese ge tuh biasana cek nya ke mak ngabantuan neng mah biasa bae manu ngaheujeun coba eta madukun bisa biasa neng biasa bae tenang jadi ku tenang mah beres satu kabeh ge tuh aya bidan keur zaman aya bidan pertama mangeuneuheun jasa oh iya biasa mulus-mulus udah ntar dia tuh masya Allah ngeunaheun bidan teh udah nggak usah nanti juga keluar sendiri nanti ibu bantu terus jangan ngeunaheun dia mah tuh wah lambat seminggu lagi udah nggak tanggung jawab saya mah gitu sabodo aing gitu nureuneuh mun dilawan mah kurang beres aing nureuneuh tanggung jawab aing sia sakitu kan kudu nyusahkeun bae kuduna kita bisa gelut jeung bidan eta di dinya nggak ngeunahkeun dongeng-dongeng lah nunggu ayah jelema datang Waalaikumsalam Mbak ada apa saya mau melahirkan udah lambat menurut dokter katanya ini kalau seminggu lagi saya nggak melahirkan ya harus disesar terus atuh sesar itu kan jangan-jangan nyesar kontrakan aja nggak belum kebayar gimana saya mau diusir sama yang budak kontrakan suami ada tuh suami kerja nggak di PHK ya. Wah ya kebeneran ya ulah minta ke aing ya ente jagiana saya mah doanya aja Pak Kiai terus mau disesar bagaimana nyesarnya aja sekarang mah harus uang duluan ini mah separoh gak bisa saya pulang ke Jawa juga tuh orang tua saya nggak punya apa-apa rumah juga mau rubuh itu lagi suami ngapain gitu-gituan atuh mau dikitukan kurangnya naji itu urusan saya sekian tidak bisa tawa jatah mah bari peureum ge jalan bae nu ku situ tah cek simbates saya mah begini Pak Kiai saking enggak punya saya mah terus terang aja cuma sekedar minta doa dari Pak Kiai saya mau pasrah sama Allah. Bu bagus tak? Bagus jasa. Enggak ke rumah sakit? Enggak. Bukan enggak apa-apa, enggak punya uang saya. Udah saya meminjem enggak ke siapapun pasti susah kata dia minjem. Udah saya meminta air sama Pak Kiai, terus saya mah mau ngelahirinnya di kontrakan aja sekalian ya. Udah nanti kalau udah mules-mules paling nanti minta tolong siapa aja. Saya udah pasrah sama Allah aja. Oh iya tuh udah begitu. Kalau nanti kebetulan mati, atau enggak ngelahirin juga nanti mati ini. Bagus jasa tak budak. Hebat jasa eta. Masya Allah. Ya udah. Sepira merah cahaya tuh. Tah. Datang gak imang inum ngobrol, bajeng salakina. Terus, ka maghrib mules. Nangis pas ini bajeng salakina. Ada kalau saya ini sampai meninggal tolong urusin mayit saya kubur biasa geus wasiatan nya eta disingsieunan ku bidan disingsieunan ku dokter ini lambat 1 minggu udah enggak ketolong saya enggak tanggung jawab sedangkan geus lambat leuwih ti saminggu 10 poe ieu mah geus pasrah bae jadi kadadengkeun bae ta ancaman-ancaman paeh teh ti dokter mulos nginumnya wolok keluar sorangan borosol tinggal salakina begini bagaimana ini siap teh segurang teh salakina lulumpatan teu pugus kumaha udah kapanasan
ju aya cak sih ada apa itu ngelahirin di mana tuh di kontrakan ji atuh kenapa nggak bilang-bilang di arurusan ku babaturanana salamet teu make duit setik-ketik aja tuh bebe jadi kakula alhamdulillah katanya kiai habis minum pak kiai jair pak kiai wah langsung keluar padahal waktu nginum geus ya kitu bae ieu aing teu maca naon sebenarnya lah itu pembacaan gaya bal memacet baik ngan ayat tarekah bae ti Imam Ghazali lamun urang lamun aya jelema endek ngalahirkeun na ieu bacalah inna anzalna 7 kemudian hadiah heula Kangjeng Nabi sahabat nobat ka Tuan Syekh Abdul Qadir sok geura jukanya na hadiah baca eta lamun diijabah mah pohara jeung aya nu dituliskeun mun sulit-sulit amat tulis di dieu tah kana kadampalna ngan geus teu kudu ditulis ge cai eta ge sarua bae usapkeun kadampal mun geus teu hese mah tapi alhamdulillah tah eta ku yakin tapi lamun kieu mah geus atuh minta cai cenah eta ka kiai lah nu bayah hese bae sana ka kiai moal beres kayakinanana geus eueuh kayak gini nggak sih mau atau aku duka yakin doa jangan tuh ayo cak Kangjeng Nabi wahai ahli Mekah bejakeun coba ka kaula andai kata Allah nyabut dedengian maraneh kabeh nu tatadina ngadenge kuari jadi torek andai kata Allah nyabut dedelan maraneh kabeh tatadina bisa ningali kuari jadi buta andai kata Allah nutupan ka hate maneh tatadina anjeun bisa maca nu bener kuari mah teu bisa maca nu bener man ilahun gairullah yatikum bih sa lu bisa salian Allah lu bisa ngembalikeun kana dedelan dedengian jeung hate bejakeun kali maka tuh moal aya tah mah satu nu bisa ngabalikeun iwal nu hiji tah mah tuh satu nu hiji teh itu menjeng langit bumi cek juga ratu tuh iman deh mungkin hola belum teh coba nyana nyawa nu bisa malikeun mah nu hiji cek nyana sia deh nu hiji ge lain nu ngagayot saya masuk salah bae pugu nu hiji bae nu hiji cek nyana teh sa nu nyeun langit bumi atuh geus atuh syai geus percaya geus kitu mah wahai ahli Mekah geus jahot anu bisa ngembalikan dedelan dedengan jeung hate iwal tinu hiji eueuh salian tinu hiji mah eueuh lu bisa pangeran ngalan lata uzamanat boro-boro ngabalikeun nu batuh pugunya na ge teu ngadenge bolo-bolo ngabalikeun nu batuh pugunya na ge teu ngadeleh wah patung inganan ieu mun euy cek untuk ahli Mekah hiji nu bisa malikeun mah iman atuh ih kaola kudu iman mah tetep tedaekeun iman kos di urang we hai sia ieu minuman naon ieu bir haram eta oh haram mah ulah atuh itu ulah diulah-ulah ge mah kesehatan ceuk teh tetep bae geus caho haram terus bae ieu teh keur leulitikana nyaho bir teh saha anu teu nyaho minuman keras eta henteu haram nyaho kabeh ge saha anu teu nyaho judi teh haram ja nyaho kabeh ge saha anu teu nyaritakeun kredit model urang teh ja haram teh kos kredit itu teh tapi pan terus bae leulitikanana maksiat itu mah musyrik teh kafir gedena Masya Allah eueuh ta ieu nu mentak di dieu dicaritakeun ceuli heula Ara'aitum in akhadallahu sam'akum nomor kedua absarakum nomor katilu wa qatama ala qulubikum lantaran ti mata terus turun ke hati waduh biasa dari mata turun ke hati dari telinga turun lain ke hati tah mah cule ka dieu dari telinga ke hati kene Masya Allah ti mata urang ti mata dicelik ka hate keur diuk bae kieu peureum mah peureum tenang teh barang tek bentak ih geulis sama teh budak susuna gede-gede teh ai pan teu saruan jeung di imah ai cia syukur nyaruan-nyaruakeun jeung di imah tuh putih teh budak gara-gara neuleuk kan tah je kunci motor ke mana nya di mana ngontrak kok si budak tina leuleuh aju ka kunci motor bantah ngambai berangkat dak bensinan heula ka bensin pan berangkat tanyakeun neng di mana ngontrak neng
loh tonyonya baik lain besi Neng Muriang saha anu endekna oh nya atuh ulah mikiran sehat apa si Neng Muriang teu boga dulur ieu tanggung jawab atuh dasar atuh golbal ngaranna atuh bisaan bae atuh buaya darat juga dan eta ge si awewe teh keur kitu mah tengah nya ge barang nyaritakeun mun Neng Muriang jauh ka indung bapa di dieu dulur teu boga saha ai kitu makan ieu geus wau ieu tinggal ditulis nomerna tah Neng rieu tuluh yang ke dokter tinggal angkat saja. Atuh si Neng oke ya udah. Nomornya berapa situ? Ini udah segitu doang. Saya mau pulang lagi. Beres itu. Buaya teh kos gitu. Kos lu endek bener teh, kos lu endek bener. Masya Allah, timata, celik lari itu, tenang, betul. Ngadenge suara merdu, ngadenge suara jeritan, ngadenge suara dan berbagai suara asup ke hati. Tuh, tak iya. Mentak timata ke hati, ticelik ke hati. Mentak lamun teh mah jelema dilahirkan ke dunia buta tur torek, ge sorga bae teh teu kudu salat. Deuk kumaha salatna nyaho salat di mana tuh nya? Nyatorek nya buta coba gede kumaha coba nyana ndek ngabejakeun deui wajib salat torek pade ndek nyaritakeun torek atuh teu bisa deuleu ieu kieu ye rakaatna ye ruku mah kieu atuh kumaha nyampekeun ada ge torek nya buta enggeus amun aya jelema buta torek sorga tapi lamun masih keneh aya mah buta doang aya dedengan masih kataklip aya dedengan ngan teu neuleuh masih kataklip bisu doang tapi neuleuh kataklip teh basi kewajiban salat aya jelema buta rata ngadenge wajib keneh salat teh salat siksa ku Gusti Allah aya jelema teu ngadenge ngan neuleuh wajib bae tapi lamun geus teu neuleuh teu ngadenge geus tamanya nama teu kudu salat deuk salat nyaho ti mana tuh nyaho ti mana salat tuh geus bae teh ai di ditu mah dina surat Baqarah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa dina hate heula khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absar ieu keneh nya ieu mah kulantaran keur nyaritakeun jeung ahli Mekah itu mah ngadongengkeun deung ieu mah nanya nu mantak ditiheulakeun sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum bejakeun Muhammad pangeran mana man ilahun ghairu syariat Allah yatikum bihi nu bisa ngabalikeun moal aya unzur kaifa nusarriful ayati tsumma hum yasdifun perhatikeun ku anjeun deuleu ku maneh ku mata perhatikeun coba kumata hate kaifa nusarriful ayati kumaha geula kaula nu agung cek Gusti Allah ngajelaskeun kana berbagai ayat nu nuduhkeun kana wahdaniyat kula teu kudu hese-hese cek Gusti Allah lamun bener manyana berpikir bejakeun perhatikeun geura kitu ta eta ku teu bisa ngabalikeun dedeleuan berarti aing cek Allah hiji tunggal aing teh nu bisa mah ku ayeuna teu bisa ngabalikeun dedenyan ku abeh ge moal aya bisa moal aya nu bisa pangeran aing nu bisa atuh bejakeun aing kitu pangeran tah ku ari teu bisa mukakeun stempel nu aya di jero hate iwati aing atuh kurang kumaha aing ngabulak-balik ayat kurang kumaha aing ngajelaskeun ayat teu kudu make ayat-ayat nu sejen cek Gusti Allah teu kudu make laut teu kudu make gunung teu kudu make angin teu kudu make langit teu kudu make tsunami teu kudu make gempa dan lain sebagainya di dirina sorangan bakal kanyahoan bau pangeran teh aing tah ku ceuli bae ge ku mata bae ge geus nandakeun aing teh pangeran da teu bisaeun nya saha nu bisa nyieun ceuli eueuh apakah kitu bejakeun nyana lahir ka dunia nang mesen kitu teh beungeut jan teu nu bisa dia nu bisa mesen. Nu bisa mesen pangeran saha mesen. Hayang boga anak teh nu mancung mesen kurang. Tuhan Allah, saya atas nama Asep mohon kepada-Mu Tuhan yang agung agar supaya
diperhatikan permintaan saya dan pesanan saya. Jika kurang nanti soal DP-nya saya kirim kembali. Saya mohon pesanan saya laki-laki yang bagus, hidung yang mancung. Hai lahir petekel. Sia geus pesen kaing jak kalau tolol jasa kos ka bosna bae. Pugus ya ibadah gitu beres. Teu bisa dipesan-pesan kumaha Allah bae. Geus bae ngadoa bae geus ka Allah, urang mah husi mun dibere anak-anak nu soleh, mun awewe soleh sakitu geus pesen kumaha Allah bae. Ngan urang kudu dumadeheus ka Gusti Allah nya eta teh ya carana urang karesep urang cek Kangjeng Nabi belokeun karesep urang ka ahli Allah ke naon kitu ngaranna anak ge anak mandar supaya anak nurutan sakumaha karesep urang sakitu teh tah ieu karesep urang lamun urang keur hamil pamajikan urang keur hamil urang greget jasa kasih itu tuh sotolol jasa teh budak teh bakal niru-niru nu dipake greget sebab greget eta sarua jeung demo ka Gusti Allah sia eta teh makhluk aing kunaon dipake ka greget dibere sia ku aing atau karesep urang karesep leuwih resep amat eta teh aduh masyaallah momoy atau si encek anak kos encek makan numantak aya di zaman Kangjeng Nabi bapana hideung mana hideung aya anakna putih bebeja cek bapana pasti hasil zina pamajikan pan kunaon gitu anak cakur jeung bapak indung hideung bapak hideung mah anak putih teu harti aing mah aya bebeja ka Kangjeng Nabi bebeja ka Kangjeng Nabi tuh bebeja Kangjeng Nabi teh oh jadi bal dia aku bal kunaon eta kulit takur Kangjeng Nabi bisaan ngajawabna ai mane boga onta boga onta naon onta hideung aju biangna aya kumaha ta onta putih anakna beureum balik bae ka Kangjeng geus kajawab tah pan atuh pan eta onta bapana hideung mana biangna putih apa anakna beureum nya cek teh atuh sia ge sarua sia ge teh hideung pamajikan hideung atuh anakna putih meureun harita greget kana putih atau resep kana putih oh cek nya teh kula harita greget jasa kana putih tah eta kagreget sia bukti ku ari tuh nu mentek urang ke kudu greget kana kasep pan hese sok aya tah indungna kasep anakna indungna geulis bapana kasep anak masyaallah korban coba perhatikan kaipanu saripul ayati kumaha kaula nu agung ngabulak balik ayat gajelaskeun ayat teu kudu make ayat-ayat nu saden cukup ceuli mata jeung hate bae insyaallah mantak urang mah ya alhamdulillah ya rabbil alamin artina sanajan saminggu sakali mata ku urang dipake neulekeun nu ngaji ceuli dipake ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'an kalam-kalam ulama hate urang ku ari keur dibuka-bukakeun tet bae coba neuleuh batur nu geus distempel hatena masyaallah diajakan ku urang ngaji alah ngaji malu siap kos kitu ngaji ge kitu bae komo tayang ngomong acak-acakan geus puguh kafir mah tah iya urang mah geus min fadlillah nu mantak urang dihijikeun kieu teh ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'an ge pasti urang teh deuk dibere tempat di sorga sakitu jam moal atuh moal henteu kajen kumaha ge lamun urang henteu rek di kasorgakeun aja moal daek ngadengekeun Al-Qur'an moal poe naon dieu poe Minggu ye puncak tuh kan gitu summahum yasdifun padahal mah ayat geus loba jasa nu ku kaula dibulak-balik nuduhkeun kana sifat wahdaniyat kaula nu agung cak Gusti Allah tapi kunaon atuh manehanana mengkol ngabalieur teh daek iman hese jasa ka iman hiji deui kul bejakeun ku ajan Muhammad ka ahli Mekah
Araitakum coba bejakeun hei ahli Mekah ka kaula in atakum adzabullah lamun datang ka maraneh kabeh siksa Allah bagtatan sakaligus teu aya aba-aba deui tilok aya aba-aba siksa mah tilok aya aba-aba deui datang jeleger bae irah aya aba-aba ja eueuh dek tsunami Aceh apa aya aba-aba eueuh mun aya aba-aba mah beureun lompatan henteu aya aba-aba bagtatan sakaligus au jahrotan watawa sakaligus ngedeng ka deuleu atawa tafsiranana bagtatan mah ti peuting jahrotan mah ti beurang kitu-kitu keneh sabenerna mah tah lamun datang siksa hal yuhlaku illal qaumul zalimun moal aya nu dirusak kecuali kaum nu zalim cek Gusti Allah andai kata aing nyiksa sakaligus tanpa make tanda-tanda boh beurang boh peuting ta eta teh moal aya nu disiksa ieu kecuali jelema nu zalim Allah teh nyiksa ka jelema zalim tah teh ngan panteu khusus nu zalim ngahiji jeung nu soleh dihijikeun bae ku Allah disiksa kabeh secara kasat mata mah ngahiji kabeh bungkiang kabeh padahal mah dipisah-pisah ku Gusti Allah anu bakal ka sorga mah dicabutan heula ti heula ku malaikat memeh terjadi moal saliru Gusti Allah ta ieu ayatna hal yuhlaku illal qaumuz zalimun zalim etalah kejadian Aceh etalah kejadian Yogyakarta etalah kejadian Pangandaran etalah kejadian Sukabumi dan lain sebagainya Garut sautak saeutik termasuk Banten saeutik tah eta teh nu zalim anu disiksa teh Aceh eta teh luar biasa ganja-ganjana nu mantak disiksa teh ku Gusti Allah jara radi ditukangeun imah digigir imah nya nama masak ge geus campuran ku ganja mantas ngadahar sayur sare geus teu bisa ku nasehat lain eueuh kiai ngajelas-jelaskeun diri itu tapi geus jadi budaya bae di Aceh di samping kumanehanana terus dikemas terus dijual melalui bos lewat ka dieu ka Merak datanglah ke Jakarta Masya Allah kos kararitu lah kok teu ditangkap ku polisi na geus sieun lantaran geus aya kodean di mobilna sing hade eta mah ulah ditangkap kode eta mah aman jasa sebab nu di luhurna teh eta mah balokna geus lain make balok 5 genep deui itu mah balok kalapa deui bahaya jasa tamanggeus aman-aman bae ye sak Gusti Allah kok jadi kararieu kerja sama atuh jeung urang Jakarta ieu hantam ceker tsunami 200.000 manusia beak kabeh coba kuari masukan rada balalener deui teh kuari beuki hancur tibatan kamari ulah disangka kuari Aceh teh beuki aman beuki hancur tibatan kamari urusan permasiatanana lantaran kuari mah ojo ternyata begitu diteliti ke orang Amerika kamari turunkan orang Amerika potensi orenganan udah bagi dua yang ke Jakarta yang ke saya dikemas kuari dibikin ke Amerika tuker kuari jeung obat di Amerika na mere obat ke urang Aceh ieu na ganja dibawa ke Amerika kuari ngadalahar obat leuwih parah tibatan kamari ieu mah rahasia bae kula ngabejakeun ge ieu mah keur pada urangna bae ke lamun di itu atuh bejakeun deui pada urangna bae kitu ieu mah ieu Aceh teh negara urang Serambi Mekah kos kitu kaayaanna masyaallah beuki hancur kuari lain lalagan mentak jelema anu ibadah pas jadinya nu deuk ibadah saya tidak akan kembali lagi ke Aceh kenapa geus sabaraha urang nu cerita ka kaula waduh hancur lebih dari sebelum terjadi tsunami Pak Kiai enggak saya tidak akan kembali kos kita nu nyaho mah kuari peradaban perzinahan dan lain sebagainya teh Aceh ieu waduh masyaallah ieu nu ku urang dibanggakeun teh kebanggaan urang Serambi Mekah kebanggaan kedua adalah Banten teh urang teh bangga jasa boga Banten disebut lagi Kesultanan Banten baheula mah urang neuleuh jelema urang Banten teh pasti dareukeut ka Allah kuari mah dareukeut ka Atut wah urang Banten teh bohara jasa Masya Allah deuk kumaha mana contoheun Banten teh Serambi Mekahna ieu Serang Pulau Jawa adalah Banten
mantap pergerakan naon teh Banten tapi kuari Banten geus kos karari itu Gusti Allah nu agung judi aya di Banten zina aya di Banten mabok aya di Banten ini kumaha coba kesultanan tinggal kesultanan Masya Allah mantak terus disiksa lain Banten bae ka Serang ka Tangerang terus Masya Allah nih lamun geus datang siksa cak Allah moal nu disiksa sasaha nu zalim nu sabenerna mah nu zalim nu disiksa teh ku aing ngan kabaud kabeh kabawa kabeh jeung nu ibadah-ibadahna naudzubillah min zalik mentak sing hade urang boga anak beusi mabok nak ulah sok mabok lah abah ngahalangan mabok bae lain kitu eta teh haram kula abah mah abah bae widih po haram mengkonon sira orang nguping orang rungu sira hai ka dieu sia siapan anak aing anak bae bah geus kula mah kula boga jalan sorangan abah mah abah bae geus ka ditu dedeketan jeung Allah kula mah kula bae lain kitu bener ge sia nu nginum sia nu haram sia eta anu tanggung jawab tapi lamun Allah murka aing kabawa ka siksa goblok gara-gara sia dipeuceut sia ku aing kudu kitu ka anak teh teges sia nu disiksana aing kabawa tetangga aing kabawa tuh ustad ge ustad kabawa bakal gempa ti heula meureun nya kenana ih sia kalau ditakut pas kitu awasan jadi lega gara-gara sia eta Masya Allah aduh jasanya ieu mah keur carita ayat beuh pohara jasa bangkawarah urang Mekah ngalawanan ka Kangjeng Nabi lain baheula bae horeng terus datang ka kuari wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin tepati ngutus kaula ka para rasul-rasul kecuali tugas teh dua mubasysyirin wa mundzirin ngabubungah kanu iman bakal dibere sorga ganjaranana nyingsieunan ka jelema anu kufur diberena siksaan neraka bakal duh Gusti Allah itulah rasul-rasul baheula teh diutus teh mubasysyirin wa mundzirin dulur kabeh ge kaditu iman ka Allah nurut atuh ka Allah make aturan-aturan Allah lamun nurut ka Gusti Allah Allah nyadiakeun sorga rasul teh baheula karari itu datang ka terakhir utusan Allah nuku urang kuari diimankeun nyaeta Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitu ngajakanana dulur sing hade ulah maksiat ka Gusti Allah lantaran lamun maksiat teu akur jeung parentah Allah maksiat urang teh larangan-larangan ieu dirumpak cek Allah ulah mabok cek Allah ulah zina cek Allah ulah judi cek Allah ulah korupsi tapi kitu bae nah ieu bakal ka neraka disiksa imah di dunia keneh wa imah engke di akhirat selalu kitu Rasul kuari Kangjeng Rasul teh dihina kuari penghinaan pembuatan film nu kukulai caritakeun kamari anu dubesna langsung dibom bahkan dubes dibom dubesna ge paeh dilulu sakaligus di Irak mah di Irak belasan nu paeh urang Amerika kemudian di Iran mah loba jasa berbagai negara kuari geus loba dihitung teh geus puluhan kuari orang Amerika termasuk di Indonesia lamun teh gancang-gancang manehanana nutup kegiatan-kegiatan di kitu naon ngara kantor-kantor kegiatan Amerika ujianna dibelem di Indonesia ge ieu lain lalagaan dunia ieu mah hudang masyaallah kalau Bandung ngomong sebenarnya mah teu kudu ditangtangan cenah kos kitu mah lantaran nyana nyieun film kos kitu lamun urang reaksi berarti jana jualanana eta termasuk kana laku kuduna mah diantepkeun bae terserah tafsiran-tafsiran masing-masing nu jelas penghinaan terhadap Kangjeng Nabi saha nu teu marudah eta mah hanya sakadar teu ngomong teuing bae kuduna cenah diantepkeun bae antepkeun bae kos kitu mah urang teu reaksi mah jamualna naon tangkorak sia meureun mun deukeut aing ku aing disoekeun beungeut sia je nu ku urang kuari diimankeun diimani ku urang kuari bacaan sholawat kemudian kuari dicaci maki teu urang ye pae sahid ieu mah ngabela Kangjeng Nabi urang
pae sahid ke pae kuari pae maling kuari ka sorga naon hesena sih matak di ieu di Jakarta kamari hampir-hampiran bahaya gede ieu mah tutup langsung diperintah kunjungan kitu SBY langsung kudu ka Inggris ieu mah teu meunang diabaikeun langsung harus ada pertemuan dengan Obama lamun henteu aya pertemuan awas rakyat Indonesia nu pangheulana hudang nu aya tatoan nu teu salat beneran ieu lagaan kuari geus kikiran bae teh ditanya ieu mah ditanya langsung ban di Bandung di Jakarta ditanya hei sia teh salat-salat ge pasti ngabela-bela aing geus jelas teh salat lamun aing teu ngabela Kangjeng Nabi aing ka neraka mun aing ngabela meureun aing ka surga sanajan teu salat ulah loba omong sia di eta gagah jasa eta budak eta teu salat bari mabok eta tenang aing geus sekat tagong bobolokot cek cenah teh geus aing mah salat henteu terus bae pokona mah aing mah naon mabok tapi dibela ku aing Nabi aing ke di akhirat aing teh aya jihad ngabela Kangjeng Nabi aing teu ngeudah jeung teu sudi Nabi aing dihina teu bisa ngomong eta jelema aya pejabat anu teh ini jangan sok jangan sia sarwana meureun balik pejabat sieuneun hampir-hampiran Jakarta mentak diutus presiden harus berangkat bertemu dengan Obama selesaikan permasalahan ieu wah kuari kalang kabut Amerika tutup kabeh seluruh kegiatan kantor-kantor kegiatan di Indonesia tutup bahayana gede jasa langsung kontak ke Banten bagaimana ini seluruh pesantren wah tuh pesantren titah perang kasar rusak ieu geus nu di dar siap atuh urusan Kangjeng Nabi mah ieu mah geus moal diengkengkekeun deui eueuh amat Amerika atuh kaki tangan Amerika bae geus puasa amat sih saha kaki tangan Amerika ya otomatis Golkar aduh Gusti Allah lagu nyen bae Amerika ieu lamun geus dihitung ku hari geus hampir 100 nu paeh di luar negeri mah ngan teu dipublikeun ka urang geus 100 ieu mah lain lalagaan asa kapanggih bae Amerika geus bae aya nu dipencit sagala mah digorok set aduh hantem jeung umat Amerika nu urang nu aya nu eleh urang nu itu pokona terus bae mah geus terus bae mah wah ieu mah lamun ieu can dimusnahkeun film kartun ieu geus bahaya gede ieu mah lain lalagan hudang ieu mah dunia kabeh kaum kiai geus dibejaan kumaya tuh kiai mah geus hese nu paeh jadi salateun tidak aku ngahareupan nu paeh geus biasa nya mah tilok pan ngahareupan nu paeh ieu mah geus unggal poe ngahareupan nu paeh nguburkeun sagala rupa berarti teh sieun paeh atuh henteu jia tuh sampai engke paeh kuari paeh kuari mah motifna ngabela Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di balik ieu pasti bakal aya rahasia geus kesekian kali kuari kafir menghina terhadap Kangjeng Nabi terus dihina terus hudang kuari mah dunia tapi eta hudang gitu hese Saddam Hussein saha nu nitah eta hudang diulah-ulah Saddam Hussein mah ieu mah nasionalis Saddam Hussein anu tetep bae masyarakat cinta bae hese eta teh kos kitu bae hese teh menang Allah ngagerakeun padahal mah geus diulah-ulah geus ditutup informasi tentang Irak tentang Baghdad udang bae dunia kabeh datang ka jelema lahir wayan eta di ngaranan Muhammad Saddam Hussein padahal mah kunyim jelema Saddam Hussein bae eta mah geus moal bisa ditanang Allah Noel teh mah masyaallah kuari dunia kabeh hudang wah kobo di timur tengah geus pokona mah kabeh kedutaan barali kuari ke Amerika sebab mengarah karena penganiayaan jeung pemboman termasuk di Indonesia teh anu beradab sopan di Indonesia mah masih kena bisa tapi Ki Hasyim Muzadi geus menyatakan kalau memang ini betul-betul penghinaan kepada seluruh rakyat Indonesia kita harus bangun kita harus siap kita harus tempur apapun yang terjadi sudah tidak usah cerita tentang politik dan perekonomian ini merupakan satu penghinaan Ki Hasyim Muzadi mantak istimewa cakula Ki Hasyim mah geus ulah nyaritakeun politik jeung ekonomi budaya sagala penghinaan hudang seluruh bangsa siap istimewa eta sakituna mah nu mantak masyaallah pohara tah geus bahasa Ki Hasyim Muzadi kos kitu didengekeun ku kabehan nya bener jantung kuda nang di mana teh eta
Masya, tapi bener lain lalagaan. Coba ge taliti. Berbagai itu naon gitu karena tokoh ngomong nu puluya peleye cek Ki Hasyim Muzadi jangan didengar. Yang masa berbau tentang apa namanya mengarah ke Amerika jangan didengar. Kita bangsa Indonesia yang sangat agamais. Kita ini adalah Islam dididik dari negeri yang muslimnya luar biasa. Siap bangkit perang eta Ki Hasyim. Mentak teu katahan nah ieu SBG lamun geus Ki Hasyim ngomong kos kieu gemen. Waduh, ban ge pendukungna lain bae orang NU Ki Hasyim teh eta teh tadi nu mabok ge milu. Atuh asal geus kiai hurung bae tampil bae atuh geus bahaya. Masya Allah. Mentak tutup. Begitu Ki Hasyim ngomong, memeh Ki Hasyim ngomong mah henteu. Memeh Ki Hasyim can ngomong mah henteu tutup. Tutup kabeh kegiatan Amerika. Dan diharapkan seluruh orang Amerika yang ada di Indonesia lapor segera ke gitu kedutaannya, harus lapor segera. Instruksi langsung, diamankan, segera pulang. Bahaya gede ieu mah. Sebab kiai na geus ngomong. Geus kontak jeung kiai-kiai kumaha ye kiai. Atuh kiai mah mandian nu paeh siap. Ngariung siap. Marhaba siap. Ngeridit siap. Kiai mah jago. Udah teh siap lah. Ieu perang atuh, parantina kiai perang mah. Ge atuh siap bae geus. Ulah hese-hese nu mentak cek ulah ge ieu aki-aki nu baheula ngalawan jeung Belanda geus kieu bae. Geus kebel cenah ieu. Ih, teu dipake-pake cek cenah. Kamari ieu kerencana aya Amerika mah ka anak deui. Kula mah hebatan aki-aki ieu jeung budak Morakwari. Aki-aki mah pohara eta mun ngadengen nu kitu teh aki-aki mah meureun urut perang meureun. Baheula teh urut perang jeung Belanda pan nya namang naon kitu ngaranna lumpat teh naon ngaranna? Ngeli sagala naon jadi geus ngarasakeun. Geus ngarasakeun mentak nya mah ka pemerintah kuari lujag-lejeg kitu ngajebian. Tolol nang aing ngeli-ngeli cek geuna teh. Sia nu ngeunahna. Oh, orang Belanda jeung Jepang nama sia ku yang dihantem. Totogeun bisa sia ku aing. Aki-aki sok ngalamun kos itu ngomongna. Nya bener jalan teh kitu bae pokona mah. Masyaallah wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Faman amana sahajal man ngimankeun ka Allah, ngimankeun ka mursalin wa aslaha amalahu ngabeberes pagaweana fala khaufun alaihim wa lahum yazal mualaya kasieun mualaya kaprihatin. Sugan sieun teu aya jelema kuari ngimankeun ka Kangjeng Nabi ngabeberes pagaweanana eueuh sieun eueuh prihatin. Dibela terus agama. Cenah paeh eueuh sieun. Sebab naon? Jadi ganjar surga. Ji prihatin, sieun prihatin naon eueuh. Jelema geus ngabela agama geus sensitif jasa geus pokona mah. Asal Kangjeng Nabi dihina geus. Salman Rushdie baheula teh eta cek Iran, Khomeini berikan ke sini. Saya siapa orang yang bisa menangkap Salman Rushdie, saya akan membayar saloba-lobana. Istimewa eta sieun pan kabeh. Dibayar siapapun. Eta teh di publik ngomong. Tidak usah takut-takut. Ini penghinaan. Pelecehan. Teu kuat. Disimpen datang ka kuari Salman Rushdie teu bisa keluar. Teu bisa keluar nya namanya. Oh, sebab mas mun keluar kajawan atau geus. Geus pernah pan manehanana ieu dirobah wajahna tetep bae kanyahoan bae. Batu geus teu bisa kuari tersiksa hirupna. Ieu ge kuari ieu sutradarana ieu geus teu meunang ka mana ieu kuari. Geus di bangsa tersiksa deui bae lantaran di luar negeri mah istimewa. Nyahoan jasa teh nya mas ka mana bae lumpat. Ayo sia ku ka mana bae lumpat. Ayo sia. Eueuh. Kitu nu nyieun Amerika teknik anu ngacak-ngacakna nyana tapi aya deui nu leuwih canggih. Irak eta Irak jeung Iran emang kumaha gitu. Istimewa jasa pan. Kumaha istimewana? Kapal Amerika tanpa awak teh bisa dibom ceger. Tapi kapal Iran ke wilayah Amerika. Tembak. Set. Geus suraknya noh. Ke Amerika udah hancur. Kayak aya ngeng eta keneh. Dimainkan remote na geus kanyawan itu ngememak teh dikanakeun set kos budak mah paena kos budak mana
Masya Allah jaya lu canggih datang ke hari kengeng ke luhur Amerika nang tangan paniran tembak make tembak kawal set ya kalau mentak sieun ge eta teh anu bakal kemarin WTC dibom seperti ini cek manahanan kalau ini nanti saya letuhkan lagi langsung ke Amerika eta teh gedung putih teh geus pohara jasa geus teu meunang aya nu asupna naon pernah terjadi kieu Benagog ieu lain lalagaji pan ieu begitu diteliti Iran ilok deui ngan ngalalaga doang satu sisi urang teh sieun satu sisi kos ngalagaat nya baja teh sieun ulah-ulah Iran, ulah-ulah Irak anu memang di ditu mah geus terkenal jasa negara 1001 malam. Nah, urang ge lamun bener-bener cinta ka Kangjeng Nabi. Ngamalkeun pan urang bisa salat ti Kangjeng Nabi, bisa puasa ti Kangjeng Nabi, bisa zakat ti Kangjeng Nabi, urang bisa kikieuan ge ti Kangjeng Nabi, kuari Kangjeng Nabi na dihina. Berani mati ngabela Kangjeng Nabi. Allah pahauninya. Pokona fala khaufun alaihim walahum ya sanu atuh naon hartina hirup kurang daripada hirup kagedean dosa mah mani ngabela Kangjeng Nabi paeh beres geus kredit selesai beres sia mah lendek ngabela ieu mung mayar kreditan sabarna mah walladzina kazzabu biayatina yamassuhumul adzabu bima kanu yafsukun ari jelema nu ngabohongkeun ka para mursalin mah ngabohongkeun kana ayat-ayat eta bakal kakenaan ku siksa bimakanu yang sukun ku sebab pagawean pasek manehanana tegas nama disiksa ima di dunia kene wa ima engke di akhirat nyata jasa urang mah percaya jasa lantaran ieu lain ucapan manusia ucapan khaliq kalamullah nu nyieun langit bumi nu nyieun dunia nu nyieun akhirat nu nyieun surga jeung neraka nyana ngomong awas ngimankeun ka Kangjeng Nabi Muhammad ngaberesan pagaweanana la khaufun alaihim walahum yahzanun surga ku aing diberena jelema anu ngabohongkeun ka para mursalin ngabohongkeun ka ayat aing cak Allah ieu mah nyieuna awas ya yamasumul adab bima kanu yafsukun naudzubillah min rapatkan barisan urang sebagai umat Islam sing hade lantaran serangan mulai politik geus lila ekonomi geus lila kuari geus mulai penghinaan jeung pelecehan urang doakeun dila luhur anu keur beujina memperjuangkan terutama Irak Iran jeung Libya anu bener-bener keur memperjuangkan tentang penghinaan terhadap Kangjeng Nabi di Indonesia nu ngoceh-ngoceh macam-macam anu sabenerna mah teu kudu sabenerna ulah didenge lantaran lamun geus ngahina mah geus lain lalagaan tah kos kitu urang tuturkeun tak Ki Hasyim Muzadi ngomong bangkit cek manehanana adapun ada orang-orang yang ngomong tidak usah penawarannya kita hadapi caknya berarti kita membeli eta mah lain omongan serba anu imanna tinggi tah kos kitu tamangan sakadar jelema lah Amerika bener-bener geus ulah kurang mah geus cek Ki Hasyim Muzadi siap bangkit bela Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul wallahu a'lam